Rongsok. Tuh, kamara nasar fikih gitu. Ah, seban kabarnya ya miliknya ya. Rongsok. Lah, Bang rongsok kan. Ayo jualannya. Mang, kade mang, rongsok mang. Iya. Boleh ngisar rongsok? Mohon Pak, kade mang, enggak mang. Oh, mangga. Pak. Duh, kada ngisar rongsok? Mohon. Bade naros heula abdi teh teh. Mohon, mangga. Pami harga plastik sabaraha? Mirah eta mah, Pak. Aduh, plastik mah. Oh, mirah, teu mahal teu. Mirah anu diturun. Mohon. Pami besi? Sami gitu mirah BCG. Oh, mirah. Mohon. Pami tambaga? Tah, tamaga aya, ada awis. Oh, rada awis tapi abi teu gaduh tambaga teh. Mohon. Pami tilas aki? Jelas lagi mangga. Awis eta? Lumayan awis. Oh, kenapa tuh abi aya? Abi bade diical. Oh, mangga. Mohon siap. Kenapa terusan ya? Nya. Kedap. Tuh, jelas kurang buka baki gede ieu mesinnya ieu. Jelas kaki mah ieu. Aduh. Tina hiji 10.000. Sugane boga loba. Jelas aki. Cigana mahal ieu euy. Tah, Mang. Ieu Mang abi teh. Gina-gina pajang sabaraha? Tuh, ieu mah ngan mung rada kucel da tilas aki abdi ieu teh. Sugan teh tilas aki motor, Pak. Aduh, eta mah tilas aki. Anu kieu mah teu payu atuh. Si Bapak kan abi tadi nyari tilas aki ieu teh. Kira di situ tilas aki motor atuh. Teu bae. Teu pajang nu kieu teh. Umurah pajang pakai gitu murah. Astagfirullah, tukang rongsok aya liuran Pak urang teh ngomong. Tilas aki. Aduh, Gusti, padahal ieu teu gagah kumaha urut si Abah almarhum. Tilas aki.